Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di kota. Ayeuna tiasa tepung dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Ieu dongeng teh hasil karangan Kang Rudiansahnya anu padumukanana anjeunna aya di wewengkon Leles Garut. Atuh jejer ieu carios dongeng teh nyaeta Ngabela Lemah Cai. Bagian anu kedua, mudah-mudahan ieu carita dongeng Sunda anu baris dikapayunkeun sing janten panghibur kalbu oge pangbebrahmanah kanggo baraya sadayana supados henteu nyangkolong teuing kana waktos sumangga atuh urang kawitan. Sok dar. Ik akan lepaskan kamu orang bodoh, asal kamu orang mau menjual tanah serta tumbuh-tumbuhan yang sekiranya dapat dikelola sama Ik. Tapi kalau kamu orang tidak mau, maka kamu orang akan mati di tangan Ik. Dan rumahmu akan kami bakar, Cek eta kompeni walana bari nodongkeun pestolna ka eta warga. Sedengkeun ari Jang Dayat anu harita terus nyumput di balik tatangkalan, manehna henteu bisa gagabah kitu bae dina ngalakukeun tindakanana. Najan nya dirina ngerasa tetega oge waktu ningali aya warga anu keur disiksa ku serdadu-serdadu kompeni walana. Ari sabab serdadu-serdadu kompeni walana harita teh memang aya kana welasanana jalma anu katingali teh. Warga anu keur disiksa ku eta serdadu-serdadu kompeni walana kadenge ngomong deui, bikin diri kuring salaku pribumi di ieu lemah cai. Jadu kudu bikeun deui hak ka aranjeun kabeh anu memang sarakah. Najan dibeli oge ku aranjeun tapi murah mah percuma. Hapal dong hai. Ik mengerti dengan bahasa kamu orang ucapkan bangsat. Berarti kamu orang mau memilih mati hai daripada memasrahkan itu tanah kepada kami. Ya, lebih baik bunuh saja saya. Cepat bunuh saja. Ya, lebih baik cepat bunuh saja saya, Tuan. Bunuh saja saya daripada kami harus terus dijajah dalam penyiksaan dari bangsa Tuan. Atuh teu diengkekeun deui ngan deredet bae harita teh bedil kompeni meh kabeh disarada mutahkeun timah panas atawa pelor ngahujanan badan warga anu langsung ngalumpuruk ngangkuban mani getih katembus ku eta pelor. Tur sanggeus kitu mah tentara kompeni walana tuluy naraek deui kana kudana masing-masing bari ngaderek padati tempat barang rampasan ti warga anu memang gede mangpaatna jeung berharga. Sedengkeun Jang Dayat sangeus ningali tentara kompeni walana geus rada jauh ti eta tempat, manehna karak bergerak. Jeleng-jeleng manehna terus luncat ti balik tatangkalan pikeun nyusul para kompeni ti keanggangan. Sedengkeun ari para kompeni henteu ieu sadar lamun ti kaanggangan harita aya anu nuturkeun ti tukang estuni jongjon we tur nyalse naker malah bari diselang jeung ngobrol deui. Barang keur kitu ngan seplesat ti luhur tatangkalan ngadadak aya dua regang awi ngeplesat cepet naker tuluy muruk ka dua urang kompeni walana. Belah tukang minangka anu ngawal set cerep Aduh, apa?
Kulepak kedebut langsung eueuh nyawaan. Udah nama langpret kabur duka teuing ka mana lumpatna. Teu lila opat regang awi tempong daratang deui nyurubuk ka opat urang kompeni walana anu keur ngaderek padati. Set serep. Kulepak. Peti anu aya dina luhur padati atuh pilu ngaburulu jeung tiguling rodana. Tidinya nu sejena mimiti sadar yen harita aya bahaya anu ngancam kamarenehanana nalika kabireung balad-baladna kabeh jol pating Kulepak labuh tina tongong kuda padatina. Tikaruling kudana oge tuluy malalangpret ningalkeun eta patempatan. Harita teh tinggal tujuhan silih teuteup jeung pada baturna sakapeung rutret nitenan eta patempatan di barung rasa kaget jeung seber hatena. Hati-hati Manil, ada orang yang lagi ngikuti kita Awas, hati-hati. Betul Manil. Mari kita siapkan pistolnya. Benar-benar kurang ajar itu orang. Siapa dia Bari nusa urang diantarana langsung ngabekaskeun pistolna atawa bedil. Diturutan atuh kuno sajena unggal madhab dipapai unggal rungkun ditemakan. Duh, korsak. Harita kadenge aya nu ngorosak. Tayohna wae eta teh Jang Dayat kabeunangan walikatna katembak tuluy labuh ngakulitik ka deukeuteun bibir jungkrang. Cilaka. Ceuk Jang Dayat dina jero hatena. Hei, itu ada bunyi di balik pohon. Ya, itu ada bunyi. Coba periksa Manil. Mari kita lihat, ayo. Iya, kita periksa aja. Ada apa di sana? Nusa urang deui merek komando atuh. Tetalangke atuh opat urang kompeni harita cungjleng tina tongong kuda. Aya oge nu sajen mah tetep cicing ngajaga barang rampasanana. Ari Jang Dayat bari muringis tuluy lumpat sabab sadar aya anu mudag getih ngucur masahan tongong jeung karasa panas urut katembus ku pelor tadi walikatna. Ngan dasar keur apes sukuna jol ti kudawet kolewing galiung gedebut atuh labuh Jang Dayat teh nyuuh nangkuban tuur asa nyengsol nengar batu. Aduh Jang Dayat harita nyengir nahan kanyeri tuurna abor-aboran ku getih. Anu mudag kadenge beuki ngadeuketan. Jang Dayat maksakeun maneh hudang kanyerina teu dirasa langsud. Jang Dayat satekah polah ngalangsud. Ngadeuketan kana bibir jungkrang anu dihanapeunana aya walungan caina ngagulidag gede. Cek pikirna leuwih hade ngagubrakeun maneh ka walungan. Tibatan dirina kudu beunang mah kacang kalaku kaum kompeni. Oh, rupanya ada orang yang lagi terluka, Manir, itu barangkali orang yang kita cari, Manir. Mari kita tangkap dia, kurang ajar, kita bawa orang itu ke markas. Ya, baiklah. Tuan kita yang akan memberikan hukuman kepada orang itu si keparat. Betul sekali, Manir. Rupanya orang itu sudah terkena tembakan oleh kita, Manir. Ya. Tapi ini ada bonus dari saya. Biar mampus itu orang. Sakali deui kadenge suara bedil disada. Jang Dayat harita kadenge ngegero deui nahan kanyeri lantaran beunang deui katemak bitisna harita mah. Getih atuh beuki loba kaluarna tina walikat jeung pitisna mata kelungse karasana sarta pikeun ka 3 kalina bitis Jang Dayat ditembus deui belah kencana kabeunangan deui jadi duanana harita teh katembus ku timah panas teh. Ayeuna mah sukuna kabeh duanana tararatu jeung pikeun Jang Dayat oge atuh puguh geus teu kuateun nahan timah panas anu tembus kana awakna. Taya deui pilihan satengah teu eling Jang Dayat teh harita tuluy ngagulitikeun awakna ka dasar cungkrang tuluy ngaragrageun maneh ka handap.
kuliti kurupas oleang kelayang kejut. Geus kitu mah sorajang daya teu kadenge deui duka teuing bakal salamet duka teuing moal mung iwal ti Gusti anu marengkeun. Sedengkeun ari para kompeni anu tadi ningali jang dayat ngagubrakeun maneh ka dasar jungkrang teh maranehana terus ngalaleos deui muru ka tempatna anu tadi. Bari nyaritakeun ka balad-baladna udagan teh kungsi kapangih jeung 3 kali katembak sarta jalamana kaburu bunuh diri ngagubrakeun maneh rek dibinasa teh. Kadasar jungkrang ngagubrakeun manehna teh anu di handapeunana ngagulidag cai walungan anu sakitu gedena. Tapi pas lapor ka Tuan Pandervos meh kabeh ngadon beak dicarekan kabeh teh. Serdadu kompeni ge ngareluk tungku lantaran sieun ari kitu. Tuan Pandervos anu kuciwa jeung nafsu lantaran pihakna geus mimiti aya anu nyisi kudi jeung manehna teh bet bisa kaelehkeun ku jalma pira hiji bari can kapangih saha-sahana eta jalma teh. Dasar bodoh kowe orang semua, memang bodoh. Masa kamu orang yang jumlahnya banyak tidak bisa melawan itu satu orang membawa si kepala ini ke sini, Cuma satu orang saja tidak bisa kamu semua tolol. Lama-lama perusahaan kita akan bangkrut kalau begini. Dan tentara banyak yang mati konyol bangsat. Oh, sorry Tuan, kita memang lengah Tuan. Kowe semua sialan. Harita Tuan Pandervos tuluy we manehna kukulutus amek-amekan. Kocapkeun ayeuna di tempat sejen. Harita teh pas wanci isuk-isuk panon poe moncorong ti belah wetan. Gandeang aya wanoja keur lempang make samping jangkung jeung ngelek boboko wadah seseuheun tas mani jeung nyeuseuf buukna di gelung jucung. Tapi dina eta kaayaan keur lempang kitu manehna ngareret ka pelebah sisi walungan anu loba batu baraseuh herang ku cai walungan. Jeung anu jadi bahan perhatian teh keur eta wanoja sabab ku dirina katempo aya awak jalma nyampai dina luhur batu, awakna rancucut sarta bangun anu keur teu sadar kana eta kaayaan. Teu inget deui di bumi alam sarta getihan deui eta jalma teh. Tuh, saha eta jajaka teh cenah? Kudu digancang bebeca ieu mah kasih aki. Karunya cek eta wanoja bari gancang muruka imah akina, imah panggung leutik. Anu jarakna memang tepati jauh ti eta patempatan. Gimana atuh Nyai? Aya anu kapiuhan. Nyai Santini, tuduhkeun gancang, tuduhkeun ka aki. Cek akina bari lempang nuturkeun Santini anu memang geus make baju ti imahna bieu teh. Lempang muruka tempat anu katingali aya jajaka keur kapiuhan. Itu aki, tuh itu belah ditu sisi palih ditu aki, tuh katingali geuningan. Tembal Sartini bari nuduhkeun ka akina ka pelebah batu anu kaliwatan ku cai walungan ngamandian badan si jajaka anu masih kapiuhan di eta luhur batu. Karunya teuing eta budak teh. Tembal akina bari gancang muruk sarta mawa eta si jajaka ka darat tuluy dipangku dibawa ka imahna berat-berat oge. Alah geuningan berat oge geuning ieu teh Sartini. Kumaha atuh aki? Nya teh kok kumaha? Ayo bela Sartini. Urang paksakeun we. Kinlah urang ngaurus ieu si jajaka teh watir diantepkeun kieu mah. Tangtu dina walikat teh jeung sukuna geus loba ngaluarkeun getih. Tangtu bahaya eta teh.
tembal akina anu katelah Aki Suhadma. Tur singgetna carita, Sartini jeung Aki Suhadma geus nepi ka imah si Jajaka ka imahna. Si Jajaka digolerkeun dina luhur bangku panjang, terus diurus dibersihan kalawan tulaten. Tatuna ditapelan ku ramuan-ramuan khusus tina dangdaunan, ongkoh diinumkeun deui sabareh mah anu meunang ngagodog. Jeung saha atuh eta Jajaka teh? Horeng dayat geningan eta teh. Manehna palit kabawa ku cai walungan teh, terus nyangsang dina luhur batu kapanggih ku Sartini. Sabab dirina ngaloloskeun diri tina udagan kaum kompeni. Sarta duka teuing kunaon, Sartini teh becol aya hate simpati ka Jang Dayat, katarik ati ka pentang rasa bogoh kana rupana. Atuda Jang Dayat teh kasep kitu tahnya, seperti anu eta tah geuningan ngadongengna. Aduh. Tunda kaayaan Jang Dayat anu ayeuna keur dikeureuh diubaran ku Aki Suhadma katut Sartini anu ngurusna. Kalawan dina waktu anu singkat, Jang Dayat oge geus aya kana 3 bulana diurus ku eta 2 jalma kalayan ikhlas jeung nyaah tanpa kudu aya pamrih. Kocapkeun deui ayeuna di pihak walana pikeun pihak walana mah sakali dina gagalna mangsa ngalaksanakeun karep jeung pamaksudanana, kaayaanana bakal leuwih anyog deui dina tindakanana teh. Ku ayana kajadian mangsa dibongohan teh ku Jang Dayat waktu katukang. Atuh antukna kabeh kaum kompeni murang mareng ka anu sejen, loba rahayat-rahayat anu nambahan jadi korban, jadi bahan palampiasan para kaum panjajah walana ti Batavia. Ku kituna teh alatan hanjelu dumeh lantaran loba kaum kompeni anu nungtutan binasa ku bangsa pribumi. Malah dina hiji waktu Tuan Van der Vos kadenge marentah deui ka sakabeh kapercayaanana pikeun mastikeun ngeunaan warta yen Gunung Guntur teh harita aya jalma sakti jeung bisa ngubaran atawa tabib, sarta aya hiji jalma anu keur diurus ku tabib lantaran tatuna urut katembak. Sudah mendengar kalau itu di Gunung Guntur memang ada pendekar sakti dan tabib dari golongan putih atau pribumi, hai? Serta lebih dari itu, ada orang laki-laki muda yang sedang dilawat oleh orang-orang tersebut. Maka dari itu pula, meminta kalian semua sebagai tokoh golongan hitam untuk segera datangi tempat itu sekarang juga deh, dan selidiki apakah betul itu pemuda yang pernah kalian tembak, Cek Tuan Van der Vos anu biuk dina kursi khususna. Bari ngabagikeun paneuteup ka sakabeh tantara walana bawahanana, oge kadua jawara bayaran anu nelah si tapak hejo katut si Badrul teh. Si Badrul harita kadenge ngomong, siaplah Tuan, kami akan berangkatlah sekarang juga untuk membuktikan apakah benar itu pemuda yang sedang dirawat oleh orang-orang tersebut gitu.
ada kaitannya sama pemuda yang pernah ditembak oleh tentara-tentara Tuan kemarin. Well, bagus. Kalau begitu, Badrul, silahkan kamu orang berdua boleh pergi sekarang juga, nih. Tara loba carita si Badrul jeung si Tapak Hejo harita dua nana langsung ada rindit. Bari dikawal ku 5 urang tentara kompeni anu kungsi ngilu ngudag Jang Dayat ka sisi Jungkrang teh. Naraek kana kudana masing-masing pikeun ngajugjug ka Gunung Guntur. Sedengkeun di imah Ki Suhadma harita teh tiluan karak carengkat dahar. Jeung kayan Jang Dayat oge memang geus rek mimiti pulih deui kaayaan teh. Sok sanajan tatuna masih keneh can cager sapinuhna. Jang Dayat kadenge harita ngomong, nuhun pisan Ki Suhadma oge nyai salira duaan atos ngabelaan tur ngurus sapinuhna sapuratina, nanging kedah kumaha atuh abdi teh Aki teu acan tiasa mulang tarima ka salira Aki sareng nyai. Ceuk Jang Dayat bari semu ngalengis tapi gumbira manehna teh. Ki Suhadma gancang harita nemalan, ih nyatuna naon ari ke Aki mah ieu Jang Dayat, tong asa kautangan budi ku Aki, ulah aya perasaan can bisa mulang tarima sagala ka Aki, sabab Aki jeung incu Aki mah justru ayeuna ngarasa bagja lantaran geus bisa ngurus jeung ngubaran hidup kitu tah Jang Dayat. Nepi ka cageurna, najan can sapinuhna cager oge. Lain kitu nyai. Tema Ki Suhadma bari ngareret ka Nyi Sartini nu jadi incuna. Anu direret atuh gancang nyarita, mohon Aki kitu Kang, teu kedah aya emotan kelebah dinya atuh. Nu penting mah akang ayeuna cing damang sapihara sabihari deui tur engkin cita-cita akang singkin kanan laksana sareng abi oge ngarojong pisan Kang kana perjuangan akang langkung ti kitu abdi nyaah pisan ka akang. Nuhun atuh Nyi Sartini salira atos ageng perhatosan ka akang. Walon Jang Dayat rada teu paruguh hatena ku sikap Nyi Sartini anu bangun wanter dina ngedalkeun perasaanana. Red ka Ki Suhadma anu tembong ngadon nyerengeh seuri sedengkeun ari Sartini mah jiga anu ngahaja nalika saliwat di pelong ku Jang Dayat teh ngadon der ngabaledokeun imutna anu kareueut atuh seblak saredet kana hate Jang Dayat teh. Hehehe. Tuh nya Jang Dayat, incu Aki mah da kitu wantar. Lamun aya lalaki anu dipikarasep ku incu Aki, kajeun arepeun Aki sok mah ngomong teh nyebut bogo. Nya bener kitu Nyai. Nyai bogo ka Jang Dayat. Pokna Aki Suhadma bangun anu ngahaja ngagonjak. Mohon Aki, abdi teh kapentang rasa ku Kang Dayat Aki, tapi Kang Dayat mah duka kumaha Ki. Jawab Sartini anu mungguh nembalana teh deui dibareng ku Ratugna Jajantung jeung hate. Ari Jang Dayat harita manehna oge rumasa memang aya rasa ka Sartini teh datu geulis Sartini teh. Geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina lir bidadari anu ti kahayangan. Atuh harita Ki Suhadma kadenge nya kakak seuri. Oh nya ceuk Aki oge kumaha Jang Dayat oge. Mohon Aki insyaallah abdi Jang Dayat anu keur ngomong ngadadak eureun harita teh sabab tiluareun ngadadak aya sora anu nyarita tarik ditujukeun ka nu aya di jero imah. Hei,
anu di jero imah bener kitu ieu teh make Suhadma. Imahna tabib sakti anu kasohor, ahli katabibanana. Lamun seg aya teh bener, lamun segnya teh bener ieu make Suhadma, bisa meureun kuring sakabeh asup ka jero imah. Pikeun mariksa kana kaayaan di jero imah, ha? Bisi aya anu disebutkeun ku aranjeun. Cek eta sora teu jauh ti sorana si Badrul, sedengkeun di jero imah Ki Suhadma kadenge harita ngaharewos Kajang Dayat katut ka Sartini anu jadi incuna. Sartini wayahna caricing heula di dieu ieu jeung Jang Dayat ulah nganterkeun diri kajeun kabur we nya, kajeun kabur lamun teh mah aya naon-naon anu tumiba ka diri aki engke. Cek Aki Suhadma bangun anu teuneng ludeung. Aki nah kumaha ari Aki, kumaha aya naon ieu teh Ki? Woi, jawab hayo burukeun buka panton ayo. Bisi kaburu seep waktuna. Hanya kapisannya baraya waktosna geuningan kabujang seep. Atuh urang lajengkeun dina waktos enjingnya seri anu katiluna nyaeta Ngabela Lemah Cai karangan Kang Rudiansah. Sakitu anu kapihatur tisim kuring sapara kanca hapunten boh bilih aya kalepatan dina midangkeun ieu dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.